Cuma di Indonesia yang kebanyakan konten kreator itu dibodohi sama konten kreator yang lain. Cuma di Indonesia, guys. Di luar negeri ya di Amerika, di nu aya Facebook na sorangan, konten kreator teh fokus ngonten, lain fokus saling support, lain fokus ngonten, nyeun video nu alus, nyeun video naon, supaya otak urang teh mencarna teh kieu, kumaha carana batur teh melalajo video urang, kumaha carana nyeun konten semenarik mungkin, kejeun teuing kumaha carana, nu penting batur betah lalajo gitu. Dek dihujat teh kumaha pek teh teuing anu kudu salam interaksi, salam itu salam ieu, nu halus mah lain kieu. Wah goblok sia konten kieu tidak bermanfaat diharujata kete akun teh meledak dem, hajakeun we nyeun video kitu deui, nyeun video kitu deui, nyeun video kitu deui, merekel ta dolar teh ngabejaan we ieu mah. Da konten kreator mah tuh hiburan, piragi ngome HP nyeun video sangkan ku batu di lalajoan lain ieu mah. Salam interaksi, salam SKSD. Dulur uing ye nepi ka bank karena gara-gara FB Pro. Naon? Top up. Wih, jadi sultan ngirim top up. CS kali itu CS kali CS. Pokona mah manehna ngiriman bintang teh tinggal sabaraha. Ceret we di monet carita nama. Tah anu modal mainna puluhan juta teh can balik keneh wae tepi ka ayeuna. Pas di monet teh anger we kitu dangan di Indonesia anu merkedawang mah kudu itu iya dibobodo eta teh ku konten kreator nu lain. Sok tempo konten luar negeri anu nyeun motor fokus nyeun motor, anu balap fokus balap, anu di alam liar fokus di alam liar, anu tentang berita-berita perang itu ya fokus nu karitu kieu ngonten eta supaya menarik perhatian publik. Batur lalajo lain ieu mah ngadenge cek batur kitu kieu kudu kitu digugu. Di luar negeri mah eueuh, kami geus ka luar negeri yeuh, aya babaturan kami di Amerika, anjir babaturan kami di Amerika heuh. Manehna konten alam liar, cek uing teh kieu, ai di dinya ngonten kumaha sarua teh jiga di Indonesia mah cenah teuing, cenah jelema teh kitu beunang ka bawah arus, cek batur kitu, cek batur kieu kok hayang jadi konten kreator tapi teu ngonten. Pan gelo ai di monet hayang, tapi tara ngonten, ari gajian hayang, ai ngonten tara, heuda tara FYP. Nah atuh nyeun video nanti menarik. Sok nyeun video teh semenarik mungkin. Sok ku uing didoakeun jaradi sukses, minimal atuh sabulan teh menang duit 3 juta tuh, henteu 10 juta oge ulah nepikeun ka bobol deh ku kota ku itu ku ieu. Facebookan teh urang teh kudu bisa ngarobah nasib. Ieu mah Facebookan salam interaksi SKSD ieu nu konten nu menarikna palebah mana. Jadi ngan saukur tertarik ku konten batur kasugesti. Harus begini guys, harus begitu, harus begini, harus begitu. Setting ini, setting itu. Waduh. Akun aing oge ieu beresiko ditangguhkan. Plat beureum pelanggaran oge ti 2018. Bakal dihapus akun teh. Teu dihapus terus ya urang aktif ngagrenyem. Pek teh di FB Prokeun, tek di monet. Jadi we duit jadi dolar. Lumayan. Sok. Tong ngadenge ka mana-mana pokona mah sok semangat mun rek niat ngarobah nasib ku cara ngonten, sok ngonten semarek mungkin rek babarawakan, rek konten nguseup, konten naon nu penting menarik perhatian publik gitu. Rek konten nipuan batur gue sok dengan interaksi cenah akunmu bakalan kieu nipu atuh teh. Tah rek konten kitu ge ngan eta mah teh etis aja komen konten kitu mah geus we konten naon penting batur bisa tertarik we sok sukses di dinya. Jamin kami mah ngabejaan we karunya kami mah karunya.